cek ongkos kok aing bisa dialaan ya, kok aing ya lumayan ya. Lumayan ya. Wah. Wah, aduh sia. Periksa. Periksa. Cengeng. Ulah jangan cengeng, periksa sing bener. Periksa. Si cangcut saya tuh. Utang atau sia teu cengeng teu koneng teu sampe sia. Bangsat garuksak pisan. Pisan juga bener ieu mah kembangkeun ya. Geus urang talena ya. Iya. Talena Kang. Ya tadi nyerane. Awaknya berat deh. Udah kalian Ampun. Gotong. Kalian Kang. Dengan bangsat ka mana yeuh nu hese kieu mun puntar pulintir kali tu kadi can panggil kereng wae sakapa ngasok lieur teu ari baju cangcut halengitan parawan di desa ge meuni lieur anak saya oge boga yeuh sari tadi nama 10 pasang enanya sahiji emang sia wae anu leungit teh aing ye geus teri baju 2 bulan uyuhan teh asup angin ge asa tiris aing dibalur ku jarami jeung leutak di badog sarua disesakeun teh sampayan calana ieu salendang jeung iket buset lenyap dibawa kaloakan apa ka mana eta manusia teh lain bongbong keur zaman kieu mun kot teman-teman teuing baju aing kot beak Aisyah kumaha san ye lain akang wungkul saya ge sarua ngalaman kejadian kieu teh pamajikan keur hayang penting pas ditarik calana jaringan imam mamah anu keur baheula dibelikeun nu bololong segede kieu heran sakapeung mah geus 2 losin dibelikeun beak aduh aing mah kudu dikumahakeun ya Kang geus kieu carana mah ngarasakeun masyarakat saya ge asa rugi naon sih teh san nu bolong sagede-gede kieu sagala disebutan naon sih si Akang masuk tara apal tuh barolong kieu teh Kang pamajikan pas ditarik kieu teh siga naon sih hararideng teu puguh jadi izin gila nya enggeus teh tulus si Akang kos teu ngalaman wae meuli weh capek beak-beak we leungit ari si Akang keke naon nu leungit sia tibang kalengitan calana sempak jeung cangcut ye aing boga anak parawan sempak cangcutna eueuh isukan mah aing rek ngongkon ka tukang las manya tuh aing meuli capek meuli era bulak-balik we ka toko meuli cangcut deui kajaeun teh rek pake naon kitu Kang meuli minung pisan meuli teh sukar mah rek nyieun aing ngongkon di las ku aing sekalian beula nu mali san ki bahaya eta bisa-bisa eta jelema keur ngaji ilmu hitam anu sok
nimbulkeun karesahan eta teh ngadenge mah nu kitu teh ieu persyaratan bahaya ieu kudu diteangan sumberna di mana ieu nu tua bangka apa nu ngora ieu nu malingna ieu. Lah Kang, ulah ngomong-ngomong cangcut parawan ya. Akang sigana pengalaman masalah kadenya. Ye, aing mah sok lalajo baheula film tahun 70-an. Menikot manehna teh disita ku guruna nepikeun ka kitu geuningan. Teangan cenah syarat cenah. Kadang nu ngalaksanakeun tugas kajahatan itu kadang nu tua bangka, kadang nu ngora ieu teh. Sebenarnya mah sih Kang ada masalah Kang. Sempak itu mah Kang karena cangcut parawan atau wacana pemajikan saya ge teu tahu bangka teu ngora. Geus beak 10. Aing komo ku sia tempat teh di baju geus 2 bulan. Heeh. Nyesa ngajak kieu-kieuna duitnya eueuh. Saya mah sih Kang masalah sempak mah teu masalah. Pamajikan kerhead eta nu paragi dipopok teh leungit kuat lenyap eta teuing jakeran beki karoti Jepang nu kos kitu. Aing jadi riet, ieu mah urang sampeurkeun nih Ustad Gedim. Ustad Gedim. Heeh. Apalin kitu jelema eta nya Ustad eta mah. Sugan manehna mah rada nyaho. Rada ngarti meureun nya. Ayo sampeurkeun. Ayo coba tuh ah. Dah heran tuh Kang. Eta beki karoti Jepang. Kang. Saya mah nu nyeri hatena naon? Saya apal tuh nu tukang jamu nu ditongo di Parapata. Apa? Ya mah. Buset, saya kuat ngaracik dikucak we terus ndog bebekna ge. Cek batur 2 cenah Kang kuat. Sakilo saya mah teu kagok. Buset. Saya geus naik ka ranjang, ku saya geus ditarik kieu. Ari tinggal teh loba tai peutingan teh nu kos karitu. Ah. Gila tuh Kang itu mah ih. Yang Gila, saya tuh. gitu-gitu ting mah dibalur atuh. Ye, eta ge ku saya nu tangkal jauh geus jadi pikeun di tangkal jauh. Ah. Pusing. Jadi kieu Ustad pangnambokeun jodoh urang jauh kene atau geus deket. Oh, masalah jodoh. Cing heula ieu masalah jodoh mah ieu nya urang ditingali. Naon ge udah kudu ditingali atuh. Cing. Ya, cek menurut bisikan ya nya di dieu nya. Tah jodoh ujang teh yeuh geus deket nya. Eta mah jangkung henteu, pendek henteu meujeuhna nya, tapi teangan anu buukna keriting. Eta nya dalam pun jodoh ujang geus eta bu keriting eta. Tah teh nepi ka angke ge bakal bener jang jodoh ujang eta. Oh, nu kritik Tad. Hari kira-kira nu kritik pabengaran mah Tad. Oh nyai masalah pibeunghareun mah da batur ge pasti aing pibeunghareun mah nya. Nu penting mah usaha we di dinya. Da teu usaha mah atuh teu kumaha, ulah molor wae. Arkade dina usaha dinya, usaha teh kudu jeung usoli. Tah nya, usaha kudu jeung usoli. Jadi usahana urang di baju, usolina urang di baju. Usaha keur bekel urang di dunya keur merabat anak pamajikan, usoli mah keur urang ge di akhirat. Nah kitu nya kudu dijalankeun. Da itu suatu kewajiban. Ayeuna ngeta riji ka maneh rek dibere kumaha? Karibasana urang teu daek ka akhirat, bekal ka akhiratna eueuh. Nya. Buset. Aing ni capek geus kuring-kuring ke tukang dieu. Kamana danut nu meuli cangcut ge. Padahal cangcut basi kenen kuwen jeung itu. Aing pusing kudu duit jeung hiburan ye. Geus ka ditu geus kieu. Ngangan ke jemana teu panggih. Lieur. Juga nya itu juga aya tuh. Bang jual sudah aya nu meuli jemana. Juga aya kita bayar cangcut jeung utang. Aing kudu di mana-mana jeung panggil ye. Lumayan. Soalna coba. Soalna keren tuh. Kang, ada kita suara anu keur dalil Kang. Ngomong-ngomongkeun keong. Saya Hirup seberat ge ya. Ayeuna keong ya. Keong perhatikeun ya. Keong walaupun kendor, lempang kendor ya keong. Tapi tetap boga tujuan nya. Kajo teu urang kendor dina usaha naon oge tetep boga tujuan. Ulah sampai ayeuna di dieu kendor katinggaleun.
keong bandingkan dalam telur kan. Sok kendor. Buset, Ustad gedim. Lain ka keong nu kok dibahas. Jadi ilmu tak Ya sebenarnya mah lain masalah keong nah. Keong emang kalem, lempang, kos keyep apu. Tapi kadang keong ge aya nu ngaruksak ngabeakeun sawah batur. Kade salah kaprah ya bener apa henteu ieu teh? Nyoh keong Kang. Asup barang kan ngadu keong eta mah. Oh jigana mah. Lain eta bangun orang petas orang mana ya? Nyaho cali kan itu Kang. Ya. Enggak aya pakai nama euy. Ya kumaha ngerakeun mah nyampeurkeun. Wah kayak orang aya perlu kumaha tuh. Jauh aya perlu ka manehna. Keur we lah era-era Ayo, ieu ayo. maksud teh. Aing aya pangabutuh we. Sieun masalah jodoh mah ya. Jodoh pati bagja cilaka nya. Tong sieun hayang modal kumaha. Ayeuna kieu ye nya. Rek dibere ayeuna ye ku ustad masalah kececeklan. Rek teu. Cicing tah ieu aya 2 tah nya. Bakal diberekeun ye kade. Da ieu 2 ye jeung ceceklan nya. Nu penting mah ieu cekel nya di dieu ye. Doana malah bismillah we nya. Tak keke jalan berkeun awe mah. Tanggeus tong bawa bangga lah. Tak bawa kali itu nya. Soalna ieu karasa ieu rek aya tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh karek kerasa. Tamu datang. Assalamualaikum Pak Ustad. Kita naik ke mana Kang? Ieu teh ieu nangan jodoh, ieu mah geus beres. Karena lain orang dia kami mah. Jauh banget Jauh ya. Eta kan dibere pan. Geus saya mangkat. Ih, ongko-ongko tuh Kang. Sok aya tamu. Jadi tapi ngomongin we. Biasa we tuh. Tek anggap blok iblis tekan teh.